Oi, weleh 5 kali balikan nggak kode. Sok lah. Hiji, 2 kilo. Oi. Payah. Balik deh euy. Cari cingamba. Balik deh euy. Menang euy. Licik situ mah hampir euy. Bae we atuh. Bina eta mah beulah. Oyahna. Anjirnya capeknya eleh hoream aing. Aya untungna oge euy boga balad. Awakna ciga triplek geuna. Isuk marek diet euy. Balikan euy. Dua. Oh, 2 sok 2. 2. 2. Encan dijodohi. Batir. Didoy. Aduh capek anjir. Aing mah dilicikan sia tingali. Hayo euy. Atuh sportif atuh euy. Daya teh kurang bukan nyelak batu. Ah, da mah mata coplok sirah atuh. Oh, ngan suku misah. Woi. Geus aktif. Sayatnya seotiknya. Apa sih buka licik main. Licik nya kasih sportif 5 kali. Euy, besok penentuan ayeuna mah. Sok lah. Terus sarua. Tinggal lampahan teh. Geus ulah jadi si eta mah abang Jawa preman kitu licik. Duh, terobah-robah geuning sifat si Sopi teh kitu tiba baheula. Gitu atuh sob kumaha karunya si Dina kumaha cilaka hayang tanggung jawab. Lebay maneh mah tinda moal matak coplok sirah atuh. Oh, moal coplok sirangan suku misah. Lebay. Main deui we hayu lah. Mung maneh mah licik. Ya atuh. Ganti wae kudu lain ganti lah. Kita main orang istirahat lah. Ayo lah, urang we lah. Ayo rek main deui mah. Usah capek tadi ngakon wae ah. Menang lagi kursa kali ngalicik oke. Sakali kita mau menang. Ngalicik. Baik. Paham aing melehan tadi ke barudak euy. Tapi aku kudu diajak ku aing hiji kitu ka kara meunang urang meureun nya euy. Asal lapar ieu euy. Jarjani mah ya. Warung di Opon Ceyani. Lapar. So inget si Titin mah urang nu capek ka ditu ka dieu maneh nu laparna. Ih, ngasupport karena ge capek atuh meakeun tanaga jeung gorowokan teh. Ayo atuh sarua urang ge lapar. Edak sah, sugana bala-bala panas. Ayo. Perang-perang bawa tongkat. Cakep. Berangkat.
Punten, mangga gelis bade meser naon? Bi bade meser cikur 500, bawang bareng 500, bawang bodas 500, uyah we 1000. Oh, mangga. Ya, Neng, bade meser naon deui? Atos we bisa kitu? Atuh nuhun, Bi. Neng, Ibi mah nembe ninggalan sarira ti manten. Abi Angel Bi, abi asli ti Bungbulang, abi wargi nama Ero kalaresan abi bade di dieu ngarencangan ma Ero kumargi nyalira. Oh, pantesan nembe ninggal Ibi mah. Emang atuh Bi bade ngajajah pelabalanjaan ma Ero. Oh, nuhun mangga geulis. Tingali kayak awewe gelis gitu jika bidadari turun dari surga sekekare kalian awewe kalau gitu ya Enten. Mangga. Cuk aya bala-bala, Cuk. Tah aya jan haraneut keneh. Tah aya 1000. Sana. Coba kon ya. Iya, Bel. Sopi mah bieu euy panglipurna ngakod we terus nepikeun ka kolot. Ah, tah itu teh eta mah wawalesna jalmi anu sok ngalicik mah gitu tah. Masih untung ngakod si Fitra, kumaha mun ngakod si Titin, nguruluk tak tulang-tulang teh. Oh, eta mah pagaweana teh jahat jeung nolim we ka batur teh. Dolim. Preman jago. Nges teh hayo we dibahas. Angguran mah doakeun urang teh menang hidayah. Ana mah urang ngomongkeun masalah lemur we. Ngaku naon lemur? Sia teh nyaho. Lemur urang teh ke darurat longsor teh rejeng dialaan. Katu penting ngumpul 5 orang. Urang ngawangkong masalah lemur mah. Ayeuna mah ngopi bala-bala hela biopon we. Cek, astagfirullahaladzim. Tadi aya istri nu balanjakan itu we. Istri nu mana, Sob? Eta anu ngangge acuk warna pink. Ya kitu. Pink asana mah jeung anu rambutna teh sakieu tah, Cek, sakieu tah. Saha, Cek? Oh, Neng Angel. Anon we. Nuhun, aslina orang wargina mah Ero, aslina orang Turki. Sok. Ayo, sohor. Sabar dipangmayarkeun sakalian bieu ngopi. Goblok sia. Jarajan Tua mah. bisa baraha lagi. Enten 5.000-an. Jadi bebayar. Nuhun ya, Bi. Mangga. Mas ayo balik lah. Ayo. Omat engke peuting teh. Kumpul. Angar lah gila barudak mengaret we jeung ngaret. Kaburu we bisa. Lah. Bro, Gila. teuing. Unduh we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh gini, mana barudak? Teuing situ aing mah teh nya. Kolot lagi lain. Geus ngomong. Kumpul lah. Tuh.
Dah, ada preman. Mana? Senang baru dah. Ukurannya cemburuan naon, cemburuan naon. Baik, karena dia gila dengan rendahan. Jangan pihak ya, uyuhan ini euy. Jam pihak usaha. Us. Ya tadi memang ada. Waalaikumsalam. Tuh bening. Kapura. Mana wae? Ayo buru lah ya. Putih teuing. Bali langaret. Bul kabeh lah. Bro, ngai sok lah. 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 Sok bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urang teh di teh rek ngomongkeun masalah lembur. Lembur urang teh muncak jelema mah ayeuna teh kergering. Emang teu damang naon sok lembur urang teh? Ring siga manehnya. Kosor gitu. Kergering naon sih teh? Jadi kieu euy. Jadi kieu. Aduh kumaha cik hese aing ngomongkeunna euy. Ulah bari puputeran atuh sirahna meh teu lieur. Jadi kieu. Abang si etang mau kiyo teu maju-maju. Nu itina we meh teu lila. Kieu. Ayo we kiyo. Kiyo we hapan. Jadi kieu da kieu serius urang mah yeuh, ayeuna mah serius. Kan lembur urang teh deukeut jeung Rejeng atawa kebon. Terus Tiba heula nepikeun ka ayeuna eta aktivitas ngala keusik di Rejeng teu keneh eureun euy. Tuluy we diala loba pisan non. Truk teh anu lalu lalang ka ditu ka dieu ngalaan keusik ka urang teh. Malah mah geus loba pisan anu nyarek dimulai aparat desa nepikeun ka kepolisian ge ikut turut karena eta nyelametkeun Rejeng urang teh. Tapi da kumaha geuning euy, penambangan keusik teh masih keneh we nekat ngalah keusik di Rejeng urang. Malahan mah sanajan jalanna ge ditutup, jalanna da eta truk teh ngareol kitu anjir ka sisi. Astagfirullahaladzim. Nah hanya manusia teh geus teu sieun dosa sareng ajab ti Allah gitu. Mata kitu oge jah, geus teu sieun kumurkana Allah. Segala cara dilakukan sangkan si jelema teh bisa ngahirupi keluargana euy da meureun hauli mah teh kudu ngebulungal poe. Sedangkan pelakuna mah teu mikirkeun we dampak ka hareupna eta kumaha. Padahal mah kan lembur urang teh lamun aya naon teh pangheulana longsor teh bakal ka lembur urang anjir. Jadi kudu kumaha ya teh? Nauzubillahi min dzalik. Amin amin ya Allah. Mudah-mudahan kampung abi macing dijaraukeun dina mara bahaya. amin. Ya Allah, amin ya Allah. Amin. Sapertos anu dijelaskeun dina Quran surat Ar-Rum ayat 41 telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan maksiat manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Matak zaman ayeuna mah geus teu ningali pagawean anu halal jeung haram anjir, dan penting mah isi beuteung asal kaisian sakitu. Urang mah teu bisa nanaon anjir. Ayeuna mah ngan bisa ngadoa ka Allah sing dijauhkeun tina sagala musibah. Benar. Da musibah teh datangna mah ti jelema-jelema keneh anu ngaruksak alam urang. Koprok karista kunaon kaden keprok. Mantap lur. Iya geus bobot nama masuk. Geus penting ya. Coba bere-beretan we si Sopi, lanjutkeun. Aling. Sok. Bro. Dilema sebenarnya mah hayang nutup tempat penggalian keusik teh sabab aya keneh warga urang anu neangan rezeki teh tina ngalah keusik. Lamun ditutup eta tempat penggalian keusik teh erek diparaban naon budak jeung pamajikanna. Enggak usah paraban keusik Mana wae seta oge teh aya nu tuang keusik atuh. Rek konsultasi heula ka Pak RT Karim mah.
Oh benar. Sugan aya solusina ke masalah ieu teh. Nah gitu sob sapisan ide teh. Hewe ayeuna mah urang ke bumi Pak RT. Ulah ayeuna nanti tos wangi kewe anjing urang ngabring ka bumi Pak RT na. Tah, mending kitu aja setuju urang. Ditulikeun deui mah ceramah teh sob, asa rada rame kieu gitu. Nya resep ngadengen oge. Lanjutkeun. Ceramahna lain ceramah ieu mah. Ieu mah ngawangkong tentang keresahan warga RT. Kudu peduli urang-urang kana kaayaan lembur teh. Urang teh kudu ngajaga jeung ngaraksa kana lingkungan RT negla urang tercinta. Nyeri hate meureun lamun lingkungan jeung tanah kelahiran kita tercinta diacak-acak batur teh. Atuh. Terus pisan sob usaha deui atuh ari hanes ku warga urang keneh mah. Tumben saya tahu rada halus. Ya kieu we teh ari keur eling mah. Oh, eling teh puting we, da beurang nama sasar maneh. Oh kosong. Ayo tutup pela tos wengi. Kewe teraskeun deui di bumi Pak RT. Tawas teu kieu teh atuh ya. Satu pisan. Nah, gitu. Ini mah urang bubarkeun we lah. Ayo. Urang isu kumpul di tempat biasa Siap. Siap. Oh, bubar barisan. Jalan. Ayo balik euy. Bubar. Bar. Saya inget wae kan Neng Angel itu tapi hese ketang komunikasina kumaha. Cek biopon oge saya nyoketan orang kulit. Asa aya kamus bahasa Turki euy. Cibi TKWTA. Jangan Cir teh sia-sia Cibi baheula TKW euy aya gunana keur urang. Bisa. Oh, apa kabar teh arti? Kan kita bisa ngobrol jeung Neng Angel euy. Sobi, pangmeserkeun heula tomat kami opon 2000. Tos eta ungkut. Mana sih? Ya acisna. Angselana kang sapinya. Anggar di papanyakit. Lamun di tas teh main buru wae. Tos ah. Sok buru, mama rek masak. Nya. Alah. Iya geuning bidadari turun ti kayangan teh. Jodoh jeung mau panggih dia. Ku Naidin Angel. Seni Tania Bilir Mihin Nereye Giorsun. Ari nyarios naon teu ngatos ya. Ini Neng teh orang Sunda. Emang orang Sunda abdi mah. Coba Neng teh orang Turki. Inya, tur kita turunan kidul. Abdi asli ti Bungbulang, wargina Maro. Nih pugarati cewek teh. Neng bade ka mana ayeuna? Bade ka warung di obor. Ah, sami jodoh ieu mah Neng. Kela Neng kenalan heula atuh. Ah, Sopi. Abdi Angel. Oh iya. Ayo atuh Neng urang sareng ka warung. Ya Kak. Bentar, copon. Mangga. Ojo nipu kamari. Wah, cenah ieu teh orang Turki, bari jeung orang Sunda. Orang pulang. Panas we abi teh bi tuh nuliskeun na kamus ngaler ngidul ngabamblam ka ditu ka dieu. Teh ari kunaon si Bi mah. Can beres atuh kamari mah. Turki teh turunan kidul. Ketaikeun kamari teh bi kuruna mah. Aya wae sok mah. Sok bade
balanja naon atuh geulis kasep. Abi mah pada mangga yang panjang. Dasar cikur bi 4 bungkus sarembong daun 2000. Jantan sabaraha bi? Jantan 4000. Bi kira 1000. Oh, ka atuh rangeuna heulanya. Wios, Neng, tak dah. Iya. Ya tuh arah. Iya biasa tiaan tuh kalau mau nyantai sang awak. Gimana tuh? Oh, enggak sok. Bi, harus payunnya. Kita mau dikeresekan? Biasa. Oh. Di, Sopi mah belanja tomat 2000-an. Tadi Neng Angel seberapa? 1000. Ya, Bi. Terus, atur nuhun, Bi. Mangga. Turki teh turunan kidul, Bi. Saha nu salah? Nah. Ini juga nulang bisa gitu, tinggal di mana bisa juga nutung. Murah ya teh tunduk. Kemari wengi ngempel di bumi dina dugi ka wengi. Nanawan atau ngempol nutung kalau gitu, buat curhatnya. Teu biasa ieu we ngobrolkeun masalah lembur. Rencanana ayeuna teh bade ngadongkapan bumi Pak RT, bade naroskeun solusi masalah penggalian rejeng teh. Nah, emang kunaon gitu aja? Nya kan ayeuna teh rejeng teh nuju dialaan kesikna ti kapungkur rugikeun ka ayeuna. Nya upamila-mila meeting mah hawa tos teu pilih ayeuna naon ka kampung Mega tercinta urang teh. Oh gitu, hawatos bilih ayana naon, kela ari anu bade ka ditu teh saha wae? Ah biasa we, Sopi, Dina, Titin, jeung Rariput. Saha ditu teh? Orang mana? Asa nembe ngadangu namina? Rariput teh Fitra, Fitri, Puput. Oh, nembe ngadangu ya menarik teh. Nami jami Yang disingkat we lah, panjang deui. Ari Silvi pada ngiring mal ka ditu. Ah, punten Zah, teu tiasa Silvina seur tugas punten ya. Tugas naon sih ya? PRT kimia, fisika, matematika, coba enjing dikompolkeun. Aduh, pusing pisan. Bade di bantasan ku abi mah. Sok atuh bantosan, kami bade hayu ka bumi heula. Yuk. Sok ku abi di bantasannya. Doa. Ih, hari ini kita sebagai maas daripada bantosan. Terang atuh kimia mah hartos teu dieur. Terang teu hartosna kimia. Henteu naon? Ku ingin miliki Via. Ayo, ijah mah hari fisika naon? Pikiranku isinya kamu. Astagfirullah, hari matematika naon? Mati-matian kejar kamu. Hari ijah kunaon? Ijah mah aya-aya wae ngamodesna teh. Kami kan sanes mah bakalan baperan geura eta teh. WK. Atau bade ngerjakeun tugas, sok jeung sonten. Oh nya sok nuhun atuh sok sing dilancarkeun we ngerjakeun nya. Ayo. Nah. Tinggal itu di mana berat banget. Sekian ayo Kak, ke itu deh. Ayo lah. Yuk, ngobrol sore. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
kadangungan panginten. Cobi ku seueuran ngucapkeun salamna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru udah. Mangga kabut mangga. Sok Jang, mangga lawan kabut. Assalamualaikum. Ampun, tanpa ada repot ya teh tuh. Iya tuh. Ayo dulu. Iya saya. Iya dapat nih. Detik. Mangga, sok baru udah. Aya keluhan terkaisna. Punten ieu Pak, satacan mah punten panginten ngawaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Janten kieu Pak sim kuring sareng reng-rengan ka dieu teh bade nyampaikeun keluhan sareng keresahan warga perkawis rejeng anu diala wae. Pak RT oge panginten tos kuninganya rejeng teh diala panginten di kapungkur dugi ka ayeuna teh tah acan liran eta pangalahan teh. Nah, tina kita bade nyungkeun solusi panginten sareng bade ngakumahakeun perkawis rajeng teh kan ayeuna mah alhamdulillah masih usum halodonya. Pami usum hujan makan hawa tos pilih kumaha-kumaha teh Pak. Alhamdulillah Sopi sareng reng-rengan parantos peduli karena lingkungan urang sadayana. Eta bukti Sopi sareng reng-rengan teh masih mika cinta kalumur negara urang ieu teh. Teu sakedih sabagian warga anu aya di urang anu teu peduli kana lingkungan urang. Nya perkawis galian keusik anu aya di daerah urang khususna Gunung Guntur beunang. Alhamdulillah penggalian keusik anu aya di kampung urang tos dua dinten kapal teh ditutup eta ge aya bantosan di aparat setempat baik kepolisian sareng tokoh-tokoh masyarakat aya di urang. Alhamdulillah mudah-mudahan kapayuna warga urang teh leuwih mika cinta, leuwih ngajagi kana lingkungan, leuwih peduli kana lingkungan sanes gunung wae anu kedah diperhatoskeun teh kebersihan lingkunganana, kebersihan MCK, kebersihan bumi, kebersihan buruan sewang-sewangna kan di mana aya tamu anu ngadon anu ameng ka lemur urang teh kanegla tercinta ieu teh meureunnan aduh endah pisan kanegla kitu Jang Sopi kitu mangga bilih aya pertarosan deui Aya Cekapan. eta Sopi salana kunaon ieu teh atuh ngali tuur itu deui di kopeang hari handap tuh bisa bulingin iya Jang papagah kangge abdi papagah kangge diri aranjeun sadaya upami misalkan ayeuna tatamu boh sanes ka bumi abdi wae kitu ka bumi Pak RT boh ka lembur anu sanes kedah angguan teh anu sae kedah rapi kedah ini kangge ayeuna mah cekap we teu sawios kitu kan omat engke mah dirobi yen urang teh nonton lemur negla urang teh lamun kaluar teh oh orang negla perkara rapih kitu acukna untuk dibeureuman henteu Untuk Pak di Buraman udah henteu tuh hari dulu. saya belum teh kahalodoan mah omat jangnya itu ayo murang kali saha tuh murang kali saha teh papekin contohnya ya rapi jadi anggean teh omatnya anggean teh kedah sopan Astagfirullahaladzim ngobrol salila-lila teu acan dipasihan cai mah cai mah Cek apa ya Pak? Cek apa ya? Terus cek apa? Atur nuhun pisan. Amuran mah hapunten tos ngawagol waktosna. teu sawi ya was amuran mah bingah ayeuna aya warga anu peduli kieu teh Mantan segitu Pak. Udah terus konten mantannya bade ngapa di kantor sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tenang mana euy? Iya, tadi jawab dah. Alhamdulillah gini ngerejeng teh geus ditutup euy. Alhamdulillah. Kumaha lamun isuk sore urang ulin ningali kaendahan heula sabari montol teh jeng. Yo, Isuk norek ngilu datang we. ditungguan di warung di Opon. Lah, ketiga. Ayo nama berang-berang mau tongkat. Berangkat. Beren. Berangkat.